Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui dina program Warta Hiji. Dinten ieu, abdi bakal ngabahas tentang kasus penjamretan nu terjadi di Jalan Haji Gofur. Dikabarkeun, penjamretan anu terjadi di Jalan Haji Gofur katempo di CCTV jam 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang poe Jumaah 10 September 2025. Penjamretan dilakukan ku tilu palaku anu berinisial B, A, jeung R. Korban inisial A jeung V dijamret di gigireun jalan ku tilu palaku ngagunakeun sapeda motor. Palaku usaha kabur, tetapi aya 2 anggota Intel anu ningali eta kajadian teuras ngudak eta 2 palaku. Wawancara ieu sapopoe saenggeus waktu kajadian, sabab dina waktu kajadian reporter teu bisa ngayakeun wawancara. Wilujeng enjing pamirsa, abdi Raisa Anaya di dieu bade ngalaporkeun kajadian kamalingan di Jalan Haji Gofur waktu kamari. Di dieu abdi bade naros ka patugasna. Kumaha tanggapanna? Atos jadi kewajiban urang salaku anggota polisi keur nertibkeun jeung ngajaga keamanan. Oke. Urang sareng rerencangan langsung nyadak tindakan sareng ngudak ka palaku. Oke, sakitu ti abdi jeung patugas. Jadi kumaha kajadianana nu disaksikeun? Abdi teh ti Indomaret bade lempang ka toko sabari nungguan Gojek tah eta teh aya 2 awewe oge nu keur lempang ngaliwat di depan abdi. Salah sahiji awewena ngegandeng-gandeng tas, tetapi abdi teh bingung naha kitu tas teh jeung dikieu-kieukeun. Nah, tiba aya 3 lalaki make motor narik tas eta awewe. Abdi teh reuas satunya ada di harapan panon abdi pisan gitu eta teh kajadianna, jadi abdi teh reuas. Oh, gitu, Bu. Di dieu abdi bade ngawawancara korban. Kumaha tanggapanna? Abdi teh nuju lempang sareng rencangan abdi. Di jalan teh aya bapak-bapak anu numpak motor. Kantong rencangan abdi teh ditarik ku si bapak-bapak eta teh. Abdi teh reuas tuluy. Gagorowok tulung. Aya we nu nolongan di jalan teh. Oh, gitu. Kumaha? Abdi teh jeung babaturan abdi teh kan dek jajan. Geus kitu teh pas dek jajan teh abdi teh ngan dibere atos pas-pasan ku si mamah teh. Tah abdi teh nyimpenna di kantong abdinya. Geus kitu teh pas abdi jeung babaturan abdi keur lempang teh kan abdi teh ngobrol kitu lah sasaruan. Jol aya anu narik kantong abdi. Plok, abdi teh refleks ngomong tulung terus aya nu ngabantuan abdi. Oh, gitu. Sakitu we ti abdi jeung korban. Hatur nuhun kana paratosanana. Pamirsa, mudah-mudahan ku kajadian ieu urang tiasa langkung hati-hati. Sakitu wae ti Warta Hiji, abdi Lakeisha pamit undur diri. Ayo cepetan. Wah, itu jadi behind the scene. Lihat.